Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin seja medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer, ieu carios dumasartina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebunuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak manfaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoan tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-5. Anu datang teh tayalian ti wana Dharma, lanceuk indungna. Nu lemburna aya di wewengkon Majalaya. Wa memet, katelahna teh. Bareng geus aya di hareu poun imah, nu kabeneran harita Dharma keur diukna teras, atuh tuluy widia kuku Dharma teh, asup ka jero imah. Jiga nu penting naker geningan uwa. Naha aya naon ieu teh? Kumaha si wana damang, tanya Dharma, basa geus dariukna korsi jeung wana. Alhamdulillah jang, uwa maneh maah sehat, barudak oge cara geur deuih, nganduh, pokna, uwa memet, jiga nu berat rek nulukeun caritaana teh. Nya syukur atuh, sok carios keun nu salesna teh aya naon?
Wa katinggalna jiga nu alum tur baringung kitu. Kieu ujang, basa tadi lancok maneh, si Nyai, dibawa ku anak buahna si Dalimin, ayeuna ua maneh geteu eureun, ceurik witi basa si Nyai di barawa teh, salakina oge teu bisa kukumaha, ngan huleng jentul wi ayeuna teh, wa memet, ngajelaskeun naon rupa nu tumiba ka kulawargana. Baru iraha kajadiana eta teh wa. Darma kaget ngadenge kitu tiwana teh. Tadi isuk-isuk, si Nyai keur moe keun papakean, keur ngais buda-buda acan malahan maah, teu kanyahoan datangna, juk rewek wi dipaksa digarusur ku balat-balatna bebengok si Dalimin teh, buda oge nepi ka agogoakan kapaclengkeun. Sajongjongan Darma ngahuleng, manehna geus lila ngadenge ngeunaan kajahatana Dalimin teh, tapi salila yeu caan kungsi ari nepi ka alemburna maah, padahal memang teu jauh jarakna, antara Majalaya ka Acipare teh. Tapi lila-lila emaha, pok nyarita. Kurang ajar bener tah si Dalimin teh. Asa aing boga kawedukan, meni samena menata lajakna teh, keun ayeuna keneh abdi bade kaditua, ceuk Darma, tandes. Kaditu kamana, maksud ujang teh, wana caan ngartieun kana maksud omongan Darma. Maklum keur balueng atuh. Tell me, nya abdi bade kateun ua, hoyong pendak sareng ua istri, oge sia. Sakantenan bade ngajora ka si Dalimin, kitu tahwa. Darma, ngajelaskeun. Ulah jang. Si Dalimin maah lain lawaneun urang, bae nu geus maah geus wi, ua maah ka dieu soteh ngabejaan hungkul, lin nitah ngajora ka imahna si Dalimin, wa memet, ngarasa hariwang. Teuna naon wa, diantep keun maah moal aya lirena atu, kumaha engkewi da sami jalmi, sami nuang sangu, sarengna kitu, hawatos wika si asareng si tetehna nu ayuna nuju di teun si Dalimin pan, jabi tikitu pan gaduh nu alit keneh si teteh teh, hawatos hoyong nyusu atu, Darma, geus gilik kana paniatana. Waktos naseep. Caag hanca.
Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring. Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atana napi di komen manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga cobian carios nyambung bentang pasantren. Nutos sarepuh gemaos siu maah bakal kabawa asa ngora Dewi. Kangge enu resep cerita misteri. Mangga dan bukeun leuweung larangan di channel Mang Augustin.